Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah tepang deui sareng Pedang Bumi Channel dina pangajaran basa Sunda. Dina kesempatan ieu baris medarkeun ngeunaan materi kelas 8 nyaeta pupuh. Tapi sate acan dilajengkeun kana videona, ulah hilap di subscribe, like, share jeung komen. Pupuh nyaeta aturan atawa patokan anu biasa digunakeun dina sawatara puisi Sunda. Puisi Sunda nu biasa ngagunakeun patokan pupuh nyaeta saperti guguritan jeung wawacan. Aya 17 rupa aturan pupuh nu dibagi jadi 2 kelompok, nyaeta nu disebut sekar ageng jeung sekar alit. Pupuh sekar ageng biasa dihalangkeun ku ngagunakeun leuwih ti hiji rupa tembang. Sedengkeun pupuh sekar alit mah biasa dihalangkeun ku ngan saukur sarupa tembang. Pupuh anu kaasup kana sekar ageng diantarana Kinanti, Sinom, Asmarandana, jeung Dangdang Gula. Sedangkan pupuh anu kaasup kana sekar alit diantarana Balakbak, Gambuh, Durma, Gurisa, Ladrang, Jurudemung, Lambang, Magatru, Mijil, Mas Kumambang, Pangkur, Pucung, jeung Wirangrong. Patokan pupuh kabagi jadi 2 bagian, nyaeta guru lagu jeung guru wilangan. Guru lagu nyaeta sora engang atawa suku kata panungtung dina unggal padalisan, baris atawa jajar. Sedangkan guru wilangan nyaeta jumlah engang atawa suku kata dina satiap padalisan, baris atawa jajar. Budak letik bisa ngapung, bapakku ngapung ngapegeting, ngalayangan neanganmu amis-amis, sarupanin bubuahan, naon bae nu kapanggih. Ari perang ngagarantung henteu dina tangkal kai disada koreakan cing hempek hidup pikir nu kitu naon ngaranna lolong lamun teu kapanggih. Budak letik anu bisa ngapung, bapakku ngapung ngapeting, nguriling ka kalayangan, neangan ku amis-amis. Ari berang ngagarantung entep dina tangkal kai disada koreakan cing empek ku hidup pikir.
Mung sakitu materi anu baris didugikeun ngeunaan pupuh mugia aya mangpaatna. Hapunten bilih aya kalepatan. Wilujeng sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.